Action. Selamat datang di channel Nu Abah. Selamat berjumpa lagi sama Mang Agan. Ini sama Bung Kohid. Jangan lupa subscribe and comment. Perfect. Perfect. Kanceng kemana yuk? Sawah bagian panen kalah arah yuk yuk. Kurang mah hudang-hudangkeun. Aya aya yuk. Koneng yuk isuk panen. Rencana nanti urang teh yuk. Tapi si encengna eueuh ka mana? Teangan ka imana kan ka pamajikanana apa sudah ka mana di seket teh ngaleduna yuk. Ieu pareng siap di ala isuk. Di kanceng lila coba ieu teh kumaha aing yeuh. Arek panen yeuh. Dibacan neangan pagawena kumaha deui meureunan kumaha ieu teh budak teh ka mana sih atuh aing mah. Teu paham kumaha ieu teh manehna jadi petani teh. Tiba heula teu paham-paham jadi tukang tani. Sok aneh sakapeung mah aing mah jelema teh. Hujan aing balik kumaha ieu aing coba. Anak buah eueuh juragan. Aing euy geledung. Aduh nyeri aing yeuh. Sugan si kanceng. Satu maneh. Abi Kohid juragan. Aduh aing ngeureuwas wae yeuh aing nyeri. Digeledag kana ieu yeuh. Naon Kohid maneh ka dieu? Aing yang si kanceng kalau datang maneh. Eta duduk ini si kajuri di sawah kitu dipapake. Abi pamulung juragan ieu teh. Hirup. Di aing pabalatak. Dina lemari nu kitu pabalatak. Di tukang lemari butut. Buduk butut balatak di aing nu kitu. Siap mulungan sakodi ge. Loba di aing nu kitu mah. Naon tuh kitu dipapake? Lumayan we juragan. Aing mun sieun lewat kana teu geledag ka dieu bieu aing. Kan ayeuna teh usum panas. Sia mah usum panas kieu hujan kieu ngaguludug tuh guludugan ge. Panas aing balik ka hujan usum panas maneh mah. Dasar maneh ieu anak buah si kanceng sigana namanya tadina kabawakeun. Juragan abi teh bade ngical dudukuy. Sugan we juragan ka anggo ieu teh tilas artis. Anu jaka sembung tean ya juragan, main lagi di Pangandaran teh ieu teh mun hoyong terang mah juragan. Ih, juragan ari manggih rokok ya juragan. Lain manggih rokok saya eta teh. Maneh teh. Sok aya udud mah. Sugan rokok goler juragan. Kop, aya udud mah. Coba. Nah, di aing udud mah. Kop. Nuhun atuh juragan aya sadaya mah. Mondong kabeh hiji aing mah mere teh. Ih, sugan teh Aing sadaya. teh sahulueun. Teh si kanceng teh si Kohid. Hiji sabatang sok seungeut. Gegabar kumaha teh. Panginget teh atuh juragan. Lah, beuh ka dieu sia mah. Geus ka juragan nitah deui yeuh. Sok buru. Nitah di ka juragan teh maneh mah. Aduh, Satu ku abi juragan, tah, kop lah. nungkun karena teh. Segala korek menta, seuneu menta, rokok menta sia mah. Juragan, juragan teh beunghar teh tina usaha apa tina nu lain juragan? Usaha urang mah. Ngadoa usaha sinya. Usaha jual jahe, aing ngajual pare, aing ada. Urang main si otakna. Lain kaos batur, ini kaleuweung neangan duit. Lain kitu urang mah. Cenah we cek batur cenah juragan sok kana tangkal eta tanu gede. Nah sok barang penta bari moal kopi. Cenah aya nu ngomong mah kitu juragan. Aing mah keur ngiuhan di dinya mah.
Cek batur mah heueuh aing teh muja, padahal teu muja aing usaha ekspor beas aing ke luar negeri, sampai aing ke Singapura. Aing mah toge ke Malaysia aing mah. Aing mah cek batur mah muja, padahal aing ekspor import aing teh. Peda we cek batur loba nu ngomong kana tangkal eta teh juragan, tangkal nu gede cenah ngomong nama sok mawa kopi tiap isuk-isuk. Fitnah eta mah ka saya. Gagabah aing pembisnis ulung, aing teh mah pias sampe kieu-kieu ge aing teh. Teu percaya mah jung we maneh bisa kana tangkal nu gede mah. Aing mah teu percaya. Jung maneh kana tangkal gede mah tuh. Aing biasana ngopi na tangkal nu itu. Aing mah ngopi, bener teu percaya gitu, jung. juragan. Lah orang teu percaya orang rek nyobaan lah. Jung bisa rek nyobaan mah aing mah. Guys, mana teu percaya mah kari jung, aing mah pada dina tangkal eta mah nu gede tah. Tangkal nu gede eta mah aing ngan saukur ngopi. Teu percaya mah jung, mana datangan tangkal nu gede eta kumaneh. Anteur atuh juragan da urang bisi kana tangkal sampe jeung tangkal kalapa. Si ka juragan anteur minta rokok, minta seuneu, minta kopi ka juragan geus ngagawekeun wae teh si kancing si Kohid. Ini sorangan tuh tina nu bitu, tina sawah nu bedi itu belok ke kiri. Tah di dinya aya jung, aing mung teuing kudu nganteur aing. Wani mayar sabaraha ka urang? Sing karunya atuh juragan. Teu sok urang dituduhkeun tah di dieu lurus. Maneh aing lah. Teu hayang aing untuk andur kieu. Ledok kieu aing juragan. Hoream aing lupang ge. Tah pokona mah tina sawah anu buta. Belok ka kiri. Tah di dinya aya jung ka ditu maneh. Atuh sakali mah dianteur we, abi we nganteur we juragan, tara ngomong, ai juragan mah nganteur abi ngomong. Sia mah ku aing nganteur di buruhan, aya duitan, aing dianteur ku maneh aya duitan kumaha? Udud minta ka aing. Korek seuneu minta ka saya. Anteur atuh juragan sakali-kali mah. Dah, teu hayang aing nganteur ge, mung aing mah. Jung tuh ku aing. Soalna aing tara leuleumpang di kieu, juragan mah aing mah. Ieu ge aing maksakeun. Dia ka dieu tuh mobil hardtop aing teu di ditu. Maksakeun aing leumpang ka dieu teh. Jangan si kanceng karena isuk panen ya. Jagoan Sakali-kali mah anteur teh abi dibayar ku juragan, abi kan teu boga duit. ah beuki ngacapluk sama geus ini bro. Lah dibayar ku juragan aing nu minta nganteur, aing nu leumpang. Aing nu buruhan ka bae. Aduh aing mah geus kabobodo dewe ka aing dah. Geus ari Tukang cendol juragan. ini ka itu. Channel sumujan mah payu dagang channel kieu mah. Jung, geura ini tuh bro. Lieur aing sila coba isuk panen ye. Bekelan kopi atuh juragan. Jung dah bawa aing mah. Jeung wadah-wadahna kop bawa kabeh aing mah. Geus bro ini kok aduh aing puyeng ye. Geus kali itu aing geunis aing ye. Ieu mah raruwet. Moal jalan kosan itu juragan. Wah, ke aduh ongkos nih duit aduh alah batan si kancing sia mah. Anak buah si kancing meureun. Geus bro ini. Nyanggeus atuh Geus, juragan. aduh. Arek ini atuh. Aing keur ngeunah nih isi ye. Juragan, tulungan ye, juragan. Aing mah tulungan antem. Duh, nimbung nulungan juragan mah euy. Jangan aing nulungan aja lah. Aing menulungan nu miskin mah jadi duit. Juragan, ieu duit saha juragan ieu nu lagrag? Mana? Lupa bisa duit urang, mana mas pasti mau buka duit. Mana duitnya? Urang murah gua. Tuh juragan, cangkang rokok. Tungguan sih teh, bodoh eta aing teh. Geus kena ini bro, itu lah. Bang gua ikut ini anyo. Si kanceng aya si Kohid di jelema teh lah. Aing paralujang aing mah ieu teh jelema teh. Nu cager aing wawuh jeung aing teh. Juragan, kopina tinggalin juragan. Pangalungkeun atuh juragan. Lah, basan ngagawekeun sia kopi naon teh nu mana tuh nu maneh? Eta nu dina kresek juragan. Ya, dah. Ah, Aduh, juragan mah sidang teh ikhlas mereka mah dialungkeun. ya masa kitu we ku aing dialungkeun nya juragan mah bebas rek kumaha dialungkeun. Rek ditajung ku aing bebas juragan mah. Paingan ieu mah juragan geus gak stres, paingan sinceng teu betaheun dibere rokona ge jarum coklat coba. Ya ah, geus. Mau ka aing nyebut stres nyebut naon atuh sia. Dasar juragan stres. Ih, teu waras maneh mah. Tangkal sok juragan teh, sok niis teh bari mentana naon deh. Di dia kitu.
Iya meureun tangkalna juragan teh cicingna di dieu. Tapi na di dieu na bae barala cobaan we di dieu. Sugan aya eyang ini, eyang naon atuh, eyang gung atuh sugan mere-mere rezeki teh ka urang. Kan urang mah mere kopi wungkul. Daekeun ditukeran jeung mobil mah gitu. Bener gitu si Kohit diarahkan tangkalan eta euy. Tembok itu ku aing. Parantenis aing di dinya. Ngaganggu deh parantenis ngeruksak tempat aing ke parantenis. Aing di dinya tembok ku aing lah. Intip ku aing keur naon ke manehna. Ah bener si Kohit didenge-denge teh segan bener euy ngobrol nya minta kana tangkal ku aing dibobodo ku aing si Kohit. Ah sia ku aing dendam tadi ka aing mogo aingna ku aing dibobodo ku aing si Kohit. Minta kana tangkal sing didengekeun ku aing ngomong naon bobodo ku aing Tambah eyang ieu kopi di abi ngan eueuh gelasna peupeus da abi ka dieu teh labuh hujan matak diplastikan Mbah eyang. Karunya euy ujang aya naon ujang teh rumpaheun ka bumi eyang ka dieu cik sok bejer biaskeun ka eyang. Hayang naon ujang teh hayang mobil hayang beul Tah aya suara eyangna heuy dibere kopina plastik daekeun eyangna. Eyang abi teh hayang siga juragan we lega tanahna boga pembantu si Aceng anu sok dicarekan wae abi teh hayang kitu wungkul eyang. gampang jang hayang pembantu mah sok we heula turutan ka hayang eyang ye. Eyang hayang udud tapi mu udud murah eyang mah hayang udud mu alus. Namun rokok mah teu aya ya ngan tos CF rokok mah abi dipasieun ku juragan ngan sabatang eyang pelit juragan eta mah eyang. Eyang ieu kopi yang tapi teu dina gelas dina plastik sekuna naon yang Kopi mung kopi hideung geus teu usum hayang kopi susu eyang mah teu beuki kopi hideung mah da majang eyang nahaona nu kitu mah kopi hideung mah ieu mah eyangna luar biasa kopi gudeg ka hayangna ge ieu mah eyang. Eyang abi teh tante kadu artos eyang makana abi kadi menta ka juragan we kalah dicarekan kalah dibaledog ku sendal tah ini menta ongkos ge eyang kumaha tuh eyang. Ah Kohit bakal tegablek duit geula dipenta ai kagablek eueuh menta kopi gudeg ge najis teu gablegeun aing mah sampai capek aing mah tadi nama ku aing di penta kopi gudegna ku aing di arah penta kopi gudeg ge gablek duit minggu deh atuh eyang da ieu ge abi tos nyana kopi ieu ge menang maksa menta ka juragan jawa teu pikeun kalabuh abi ge eyang. sok we jang kopi naon we nu aya ngan isu kudu balik deui maneh ka dieu teuneun di dieu apel naon atah buah pir buah naon ka di dieu ka eyang aing mah da geus teu beuki ayeuna mah bangsa kudu comcot beuleum cabe mah eyangna aing mah eyang gaul sok isuk mah anturkeun pir setengah kilo wae mah ka dieu ka eyang. Nya eyang tapi abi bere heula duit abi meuli ti saha tuh duitna abi kan teu boga duit mata ka dieu ge eyang kumaha tuh. Sok we eyang maneh dibere syarat sok engke apalkeun mantra teh eyang leungeun kaluhurkeun bujur geolkeun ka kiri jeung ka kanan bacakeun ku maneh
eyang gung sok ayat 7 kali mah insya Allah dah dikabul hayang maneh teh nya eyang tuh ai kudu kitu mah eyang gung eyang gung montong di dieu maca mantrana bakat dikaci kuduna ulah di dieu ke di alun-alun Banjar maneh ngageo bacakeun eyang gung ke di alun-alun Banjar montong di dieu mah gandeng loba nu sarare bisa harudang eyang atuh nying di alun-alun eyang dabi isin atuh mutiasa madu di bumi amin nyalira eyang teu bisa di imah majang sok we sakali 2 kali mah ajaran ku ujang heula tah kitu di eyang amanat nya atuh eyang airi maksa teuing mah urang arek dilaksanakeun tapi hasil moal eyang eta teh insya Allah tapi maneh kudu bebeja heula ka pamajikan maneh bisi tengi dinan pamajikan maneh sok bebeja heula ka bojo maneh jeung urang teh aya syarat ti eyang kudu ngageo-geokeun bujur di alun-alun sok we ajaran sakali insya Allah maneh nu di dinya loba di alun-alun teh disangka nu burung maneh teh tameureunang jelema stres tameureunang cenah naon keur kuyang-kuyang yang taina geus laksanakeun ih geuning eyang teh batuk coba batuk si juragan ieu mah ngan juragan eta mah lain eyang geuning sia keunaan naon di dieu bari lagi aing tadi mah mamacahan mah padahal kita nenggong aing ngopi aku jadi puja-puja tah kieu sia mah musrik sia teh bari nage menta kana tangka menta mah ka alos sia teh usaha kawas aing ekspor sampe ka Singapura sia mah menta kana tangka sok oyakeun kumaneh aya duitan eueuh di tangka nu kieu ih sugan teh di dieu da juragan teh minta duitna teh ekspor sampe meureun nya juragan heuh aing mah ekspor aci sampe aing mah ka luar negeri ka mana sia mah kalah menta kana kieu nya atuh juragan hampura atuh abinya cenah salah geus salah ieu teh di Citamang enceng cenah hayang beunghar mah nurutan juragan oh sia teh geus murtad tah kanu kieu disesembah sia teh geus kudu syahadat deui tah keluar sia kamusyrikan tina Islam kudu bener maneh syahadat deui tah ka Allah musyrik ulah ngaduakeun tah ka anu kararieu sia teh nya uhun atuh juragan mangga abi bade uwi heula tuh juragannya ayo balik capek eyang gung eyang juragan eta mah ngawadul ngumpul capek nah sia mang kohit kalah cicing di dieu ieu mah saung aing balik deui ka dieu naon rek minta dirokok sia mang ka aingnya kadi itu sia balik mah ieu mah saung aing nyuhan heula tuh juragan sakedeung urang geus katipu hek teh eyang gung lah kalawe kita joget aing di alun-alun